Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Kakang Brewok ngisuk pokona mah ngudu ikhtiar neangan pikeun piubareun kanggo Kang Japra ngan ngulah di ngantep kapanan urang teh geus dibejaan kumaha carana ngin remuan anu ku guru geus diajarkeun ka urang. Nah ngecek patmi ogenan ngulawaka ngucuk-ngucuk mere beja ka kai guru empo pojo sabab urang teh bakal disiksa kabeh ogenan cirinan teu bela ka sasama. Nya ayeuna mah urang sabisa-bisa we nyakeurkeun Kang Japra kumaha carana tangengke lamun Kang Japrana geus senghar ngurang bales saha anu geus ngabelukarkeun kena kejadian kieu. Kitu cenah cek Sarkoni nyarita kituna teh kadengan ku Japra. Pok Japra teh nyarita, sorana rada berat oge. Dengekeun kumaraneh euy. Aing teh sabenerna mah lain eleh. Tapi aing teh tas adu jajaten akibat tina ngadu tenaga jero. Tapi sok sanajan kieu aing mah bisa keneh hirup nepikeun ka ayeuna. Dari musuh mah geus ngababatang jadi banusan. Kitu tah. Cek Japra harita teh nerangkeun kayan dirina oge musuhna. Aing teh sabenerna mah rada keueuh ka si Birong lain nyampeurkeun deui ka aing. Kalah kales nepikeun ka aing teu diteang deui teu diilikan deui ka tempat galungan. Kumaha lamun aing anu modar kurang ajar teh. Duluy kumaha sia Birong aing ek nanya sanajan awak aing karasana masih keneh kieu ye. Beunang teu eta awewe teh ku sia. Boa-boa sia teh geus disalarnya teu bebeja ka aing teu bagi-bagi kurang ajar sia. Ari aing anu tatuna sia anu ngeunahna. Kitu cenah cek Japra bari jeung ngareret ka Biro. Haha, beunang si beunang Kang eta awewe teh kaudag ngan beunang hiji sabab anu hiji deui mah harita teh ngaluncatkeun karep tah kana jungkrang. Tah anu hiji deui mah anu rada kolotna eta mah beunang nepikeun ka dipanggulna tah ku kami teh. Ngan begitu arek nepungan akang kuring teh. Ya maksud marek nyerahkeun eta bikang. Nah atuh jol-jol anu megatan hiji awewe tah. Make taragos. Pangawakanna teh jangkung leutik campernik. Eta jejekanana teh waduh asa kateu meraku tangkal kai gede nepikeun ka kami teh teu kuat nyakal nu keur dipanggul nepi ka pecelengkeun teuing ka mana deui muragna teh meureun kawahangan sugan teuing kana jungkrang. Tah tidinya kuring teh galungan bea karep nepikeun ka bobor karahayuan eleh kuring ge Kang tah ku eta awewe anu megatan teh teuing saha jeung urang mana da kami teh tuluy kapaehan kitu Kang teu sadar di bumi imah. Loh nah teuing lain bumi imah tuh bumi alam meureunna. Aheuh da kitu Kang. Aduh baru kitu nya lalakon sia teh roh. Paingan atuh sia teh teu datang deui tah ka tempat aing tarung. Jeung saha atuh eta awewe anu megatan ka sia teh make jeung sia nepikeun ka bobor karahayuan kitu. Berarti ilmuna saluhureun sia ari kitu mah bener-bener sakti manraguna. Untung we sia atuh teu dipodaran tah ku eta awewe anu megatan teh. Lamun seug dipodaran mah meureun sia teh moal bisa nyarita kieu ayeuna. Kitu cenah cek Japra bari melong harita teh ka si Biro. Tah bener pisan eta teh kitu Kak. Jadi kasaktena teh lain caritakeun sakti manraguna bener-bener. Seranganna geus tah gerakan-gerakan teh hampir teu katuturkeun. Kitu cenah cek si Biro nerangkeun kayan eta awewe anu megatan ka manehanana. Puah-puah ting jerona mah lalaki atau ari make tergos mah lain ngawewe.
bener Sarkoni awewe nilik dina dedegan jeung bukna ogenan beda ari awewe mah tuh rinat dina matana ogenan ka ciri Berarti si bikang gejual teh nalingakeun gerak-gerik urang sajaroning di leuweung. Buat teuing aing keur mangsana tarung ge tah. Manehna teh geus aya nalingakeun kayan aing. Tug nepi ka nutur-nutur sia birong teh. Keur manggul awewe. Ngan lamun ku sia harita geus eling tuluy diteangan eta awewe anu kapaclangkeun eueuh moal salah tah. Ditulungan ku eta awewe anu patelak jeung sia. pasti nage kitu Kak pasti kitu lah moal salah teh nya lamun kaayaan kitu aing kudu cager heula awak ye. Aing minta ditarambahan ku syariah sakabeh kumaha carana pikeun nyagerkeun di awak aing. Sabab aing boga maksud jeung tujuan hayang mapai-mapai ka unggal lemur bari jeung ngajara bari nalungtik sugan jeung sugan manggihan jelema anu geus ngagagalkeun oge megatan kana maksud-maksud urang. Ieu mah kudu bahan panalungtikan. Sabab kumaha lamun teu beunang bibit-bibit rurujit penyakit eta salawasna ngayakeun jarahan teh moal bebas. Tah ku sabab kitu keur rencana satuluyna engke urang badami deui. Anu utama aing hayang cager heula ieu. Sabab aing moal bebas lumaku lamun awak aing can cager bener-bener. Bari jeung lamun seug urang bisa ngukur dina kawedukan eta manusia naon salahna tuh. Lamun urang minta kekuatan we teh ka si Abah 10 urang gitulah keur ngagabung ka komplotan urang. Keulah Kang, perkara minta balad ka Abah mah gampang. Ayeuna mah paluruh heula we. Bener henteu na eta bikang anu sakumaha didongengkeun ku Kang Birong teh di mana ayana? Urang yakinkeun heula lamun bener-bener dina hiji mangsa panggih ngadu kekuatan hek urang eleh. Kakara keur satuluyna urang minta balad ka Abah malah cek paribasana Abah sorangan sina turun ge teu naon-naon. Kitu cenah cek Patmi. Manehanana boga rasa penasaran hayang panggih heula jeung hiji awewe anu dicaritakeun ku Birong. Aing can sugema lamun salah sahiji jelema anu ngahalangan kana tindak tanduk urang can nepikeun ka ngababatang. Aing penasaran dah. Bari jeung sakalian teangan awewe anu lunta ti sau di antara nu dua atuh hiji kudu kapanggih. Sabab aing penasaran lah keur ingueun aing eta mah. Sabab lamun nya ti gurawil kana jungkrang kudu kapanggih bangkena jeung tapakna. Kapan ieu mah eueuh? Ciri berarti ieu teh benar anu nyalametkeun. Tah ieu oge kudu jadi bahan panalungtikan urang. Sabab kahiji lamun teu ditalungtik oge ieu bakal ngabahayakeun jadi ilon-ilon ka urang. Kitu cenah cek Japra negeskeun ka sararea. Bogus tadina mah Kang kami ogenan rek nu mana bae lah nu dialasan ku kakak. Arek sasesana seug maksud teh. Daduanana ogenan pada garolis kuring mah sadrah atuh. Mantak ti sapra kuring kapaehan teh tuh manghanyakalkeun aya bagja teu daulat. Nepikeun ka mubahna ampun teu kacekel daleg. Menang hese capek manggul-manggul, menang hese capek ngabeberi. Teu salit-alit acan. Kitu cek Biro. Waduh. Untung kami mah entok nyaho. Entok nyaho nulisna kumaha. Lamun sok nyaho mah meureun pasti bae kuring ge bakal nginget bae ka nugolis mah. Sabab lamun geus amprok mah jeung nugolis nya gedang-gedang yang ngikir asa kikireun nang karak asa luhureun. Aduh halayeng nyai teh pujaan ati akang. Dina hate akang ngewalti nyai teh ade nulian. Kitu cenah cek Sarkoni dibarengian ku nyareng. Nyarita naon sia Makroni? Sing balik sia teh. Jual-jual celengkang-celengkeung teu pararugu. Makana cicing rek ulah loba ngomong heula. Kalau nu teu penting we dicaritakeun. Kitu cenah cek Patmi. Harita peuting geus nyedek ka janari. Angin karasa tiis nyusup kana sungsung balu. Sanggeus ngarasa cukup mah ngubaran Japra. Harita Japra sinasare
Sina direureukkeun heula awakna. Atuh sararea ogenan sok sanajan waktu nyedek ka janari. Kusabab karasana capek. Tuluy sararea gempar, sarare tibra pisah. Harita sarena Japra manepikeun ka ngimpi. Kusabab batin aku malayang, kabayang wae sanggeus patelak tarungna jeung Wikanta. Dina jero impian Japra harita teh keur angkleng-angklengan di tengah-tengah sagara anu caina umpal-umpalan. Pas keur kitu aya nu kaciri, hiji jirim di sisi sagara make baju sarwa hide. Pok harita teh eta jirim teh ngagorowo ka Japra. Sorana mantak geuman malahan aweuhana geuting saleor ka mana-mana. Abong kayan dina sagara anu tetempuanana eueuh tungtungna. Japra, ngura ceuing datang ka aing sia. Sang hareupan ku diri sia. Bira kadar cacing anu tulangan. Sia lalaki itu pangawak awewe. Biraku sia teu becus ngalawan. Pokna cik eta nu make baju sarwa hideung teh nyarita ka Japra. Sanggeus nyarita kitu malas ngilas eta wujud teh. Teuing ka mana inditna. Gebeg korejat Japra teh. Ampir ngagoak kabawa ku impian. Manehna nyalinur terus ngagerentes dina hatena. Ya dol teh. Ngimpi kitu aing teh. Terus anu bieu nembongan ka diri aing. Teu jelas awak jeung dedeganana. Ngan saukur ngabeleg-beg hideung we wungkul. Japra harita teh ngaliekan kana raya di dinya. Tapi angger sararea ge masih kene karerek tibra. Atuh Japra teh nambahan deui pamikiranana. Nya geus ngarasa kitu mah goledak deui, Japra teh ngagoledak. Bari dipapae sarita teh ku sora-sora di tengah leuweung. Sakapeung kadenge sora maung ngagaul. Ditema ku babaungna anjing leuweung, mempeuskeun simpena peuting. Harita kadenge oge sora manuk kerak, manireang di sarada. Jigana teh nutur-nutur bagong liar dina mangsana kasubuhnaki. Dina mangsa keur sarare tibra jalma anu limaan teu apaleun yen saluareun wawangunan anu dipake cicing ku maranehna aya hiji makhluk anu datang ka eta tempat. Eta makhluk teh lain makhluk samanea sabab lamun ku jalma biasa mah moal katembong wujudna. Eta makhluk teh ngagunakeun ajian raksaraga katempona iwal ku jalma anu sajajar elmuna. Eta wujud teh ngabadega di hareupeun saung teu lila terus babaung mani tarik pisan. Sorana handaruan, geuman, jeung mantak ting puringkak bulu punu. Sanggeus eta wujud babaung, sakolepat ngaleungit, jeleng les, teuing ka mana leosna, katutupan ku beleg-begna poekna peuting. Gancangna carita peuting geus gaganti ku beurang. Manuk-manuk reang di sarada disakurilingeun wewengkon eta. Kaayaan harita cedeum, mega hideung nutupan langit kawas-kawas pihujan. Padahal kaayaan waktu harita sakuduna mah wanci kitu teh panon poe geus nyorot ti beulah wetan. Nyaangan buana jagat raya. Dina kaayaan kitu ti beulah kulon kadenge seorna angin. Terus dituturkeun ku sora ti kajauhan. Sora anu ting borobotna tangkal kai jeung ting dorok-dokna dahan kai anu peunggas saking ku gede-gedena jeung tarikna eta angin. Dina waktu harita bareng jeung kitu ti kajauhan aya nu jojoratan dua jalma pangawakanana anu hiji jangkung leutik kumisna badag ari nu hiji deui hideung lestrang buukna ngarimyo janggotna panjang bari jeung nyolegreng nyoren goba. Eta dua dedegan teh tayalian birong jeung si brewok anu tas neangan piubareun keur si Japra anu kakeunaan ku tatuparna. Harita eta dua jalma teh teu inggis ku sora angin anu sea. Eueuh kapaur ku sora anu ting dorok-dokna oge ting borobotna tatangkalan. Maranehna anteng lelumpatan bari jeung sakapeung
kep muntang kana areuy bari jeung ngalayang curelit-curelit clek niban lemah sakapeung di jaul kaluhur terus mapai-mapai dahan kai sanggeus Birong jeung si Brewok ngarasa meunang keur pibahaneun racikan ubar duanana harita tuluy nuju ka tempat panumbukanana anu biasa sanggeus tepi ka saungsong eta pibahaneun racikan ubar teh diasongkeun ka Patmi anu sok biasa ngaracik pitamau. Nya satuluy nama ku Patmi teh diracik sakumaha nurutkeun tali parantina sanggeus Patmi rengse ngaracik ubar song diasongkeun ka Japra anu diwadahan ku cangkir bari jeung Pok Patmi teh nyarita. Kang, sok inum ya supaya terah jagjag ke lamun geus jagjag urang paluru deui tah jalma-jalma anu nyoba-nyoba ngahalangan kana maksud jeung tujuan urang. Gap harita teh ditampanan ku Japra regot diinum nepikeun ka erepna sabot Japra keur nginum ku Patmi dipelong sanggeus kitu Pok Patmi teh nyarita deui. Geus Kang, ayeuna mah ulah wae kaloba gerak anu penting tatu dina jero awak akang teh bisa pulih deui keun jalma-jalma anu ngahalangan pamaksudan oge rengkah urang mah anu diantarana tah hiji awewe anu kungsi tarung jeung Kang Birong urang serenkeun wae ka Kang Brewok jeung sabalad-balad keur maluruhna di mana nganjerekna eta bikang gelo teh piraku kutiluan mata teu kapanggih oge dilawan teu nepikeun ka modar. Kitu cek Patmi bangun anu ngarasa gemas pisan. Ari si Brewok sabatur-batur harita teh keur araya ditepas maranehna keur malikiran keur maluruh anu geus ngarebut hiji awewe anu dipaling ku Birong teu lila Sarkoni teh nyarita ka Brewok. Wak ngarek nyirahangin di teh keur maluruh ngetang awewe waduh Wing mah jadi penasaran ngulah diri lila lah soalna bisi jauh manten engke bakal leuwih hese tah neangan anak Kitu cek Sarkoni bari melong harita teh ka si Brewok. Kepikiran ku dewek oge euy. Bener pisan, lamun dilila-lila geus hiji kapastian eta mangkluk teh bakal unta jauh. Tapi lamun saayeuna kurang di kotekna, pastina masih keneh aya di lembur anu teu jauh ti eta leuweung. Temal si Brewok bari serbung-serbung ngaluarkeun haseup ududna. Lamun bisa mah penting isuk we lah urang ini tuh aing ngarasa gregeteun lah ka jelema anu geus nyaluta ka aing piraku kutiluan teu modar mah atuh eta bika urang sakalian we podaran dah. Kitu cenah cek Birong nyarita kituna teh bari ngaret ka si Brewok. Ari si Brewok pok nyarita. Ulah main podaran wae atuh. Komo ieu kapangawakeun awewe. Teu hade euy. Keun lah ku aing bagianana. Kapanan cek siage eta dedegan awewe teh jangkung lenjang. Geus pasti atuh boga wanda anu geulis tur manis. Asal bares ya teh lamun di podaran mah mangpaatkeun heula atuh. Kitu cenah cek si Brewok bari nya kakak seuri. Ari Sarkoni anu ti tadi teh milu nyarita teh manehna ngahaminan caritaan si Brewok. Kop Sarkoni teh kana bako molek. Samemeh nyarita kocrek-kocrek ngahurungkeun gasolina. Nyot udud bari jeung nyaranekeun awak kana tihang sau. Panon Sarkoni nyawang kanu anggang bangun mikiran caritaan si Brewok jeung si Birong anu bieu kadenge kumanehanana. Pok Sarkoni teh ngagerentes dina hatena. Dewek oke lalaki lah piraku kudu ngeleh ku si Brewok jeung ku si Birong. Nya sarua bae atuh boga hawa ka ngawewe. Ku aing dipiheulaan lah. Pokona mah diculik ku aing malah eta bikang teh. Moal ngarek bebejakan uduaan. Anu penting dimangpaatkeun lawe ku sorangan. Cik Sarkoni harita teh bari pelenyun ngaluarkeun haseup ududna bari jeung suraseuri. Nempo kalakuan Sarkoni kitu si Birong anu tadi ngawaskeun api-api teu malire. Sumawona hayang nanyakeun mah. Da geus kajudi kumanehna ge pamaksudan jeung tujuan Sarkoni. Barang keur gunter ngobrol kitu, ti jero kadenge Japra harita teh ngageroan ka si Brewok. Brewok, ka dieu deketan aing ya. Ngadenge si Brewok digeroan ku Japra. Jung manehna nangtung. Teu lagi geus aya gigireun Japra. Reket palupu anu didiukan ku si Brewok teh ngareket maklum awak si Brewok mah jangkung gede. Pok si Brewok teh nyarita. Kumaha pra? Aya naon euy? Aya kahayang
Sok caritakeun atuh. Naon anu kira-kira dipikah hayang ayeuna? Japra najan keur ngagoler kitu, adat jeung kebiasaan. Lamun arek ngomong sok dimimitian ku Sri heula. Teu sadar yen Japra teh kakeunaan ku tatu na jero awakna. Keur ngeunah-ngeunah Sri Japra teh tuluy aduh-aduhan. Nampo kitu Patmi reuwas atuh. Sieun Japra kumat deui. Trilaka pleungeun Japra teh. Ku Patmi dicekel terus diurutan. Ari si brewok nu aya di gireun Japra ngan ukur melong. Bari jeung ngabagi panenjona ka Japra jeung ka Patmi. Trilapok Japra teh nyarita deui sanggeus ngarasa ngemplong dadana. Alah. Aing aduh. Rada sesek euy saeutik euy. Kieu euy wak. Sia isuk geura indit paluruh. Jalma-jalma anu nyieun kaonaran ka komplotan aing euy. Khususna eta bikang anu geus patelak jeung si Birong. Sabab lamun diantap bakal ngabahayakeun euy. Jeung manehna bakal nalungti kaayaan urang anu geus nyulik hiji awewe anu kumanehna ditulungan. Ngan dina kapanggihna euy ulah dipodaran bebeujeuh. Bawa ka dieu aing butuh ku tanagana oge ngarasa penasaran. Kitu cenah cek Japra. Bari ngadila karita teh ka si brewok. Loh, kop teh teuing atuh lah. Segue pira kadar ge bikang. Aing moal ka gembang ieu lah moal. Kitu cenah cek si brewok. Bari ngareret ka Patmi. Anu direretna jebi harita teh bari pok nyarita. Hah, ngaran-ngaran lalaki mah sarua wae kabeh ogenan. Ingat satena namun keur butuh keur hayang, lamun geus teu butuh masuk diacuh-acuh ieu. Ngadenge Patmi nyarita kitu si brewok tuluy cicing teu nyarita deui. Jiga nu rumasa. Keur kitu kadenge Japra nyarita deui. Pokona sia talingakeun lembur anu deukeut ka eta leuweung. Sabab pirasat dewek can jauh ti eta lembur. Tah, kitu we, ti dewek mah. Kitu cenah cek Japra. Nya sanggeus kitu masih brewok teh tuluy pamitan dikasih Japra. Ngaleos nuju ka Sarkoni sabalad-balad. Terus ngayakeun deui babadamian. Nya sanggeus kitu mah sararea babahan naon wae diperlukeun utamana hiji kedok keur nyumputkeun jati dirina. Lamun seug keur ngalakukeun serangan atawa ngarampok, sakumaha anu diamanatkeun ku guruna. Nya sanggeus ngarasa cukup mah Birong harita teh nanya ka Sarkoni anu keur nangtung bari jeung mulir-mulir kumis. Kade euy. Ulah anu tinggalin. Sok sanajan niat mah urang teh rek indit sakedeung, tapi sanunya euy. Eta mangkeluk teh geus eueuh di eta lembur. Kitu cenah cek Biro. Pok ditempas harita teh ku Sarkoni. Lah, kawas kakara bae urang arek ngalakukeun nu kieu patut. Beak bekal mah gampang atuh. Urang ngarampok deui we di mana we nu aya lembur. Ku urang digarong keur bekal urang lumampah. Kitu bae, ulah jadi pusingnya Kang Wok. Cek Sarkoni harita teh bari malikeun awakna ka si brewok anu aya di satukangeun Sarkoni. Kumaha ilaing duaan we lah carana mah. Anu penting bisa ngawadang euy. Nah, aing jadi pimilueun ngomong jiga sia tuh. Cek si brewok. Nyawang kena pilampaheun. Kudu ti mana jeung kumaha pilampaheunana. Da biasa nama ngatur siasat sagalana teh sok jeung si Japra anu jadi luluguna lamun ngarampok teh. Ayeuna mah si brewok kudu jadi lulugu. Da kaayaan Japra can pulisa pinuhna. Nempo si brewok juga nu bingung, pok si Birong teh nyarita. Nah itu juga nu bingung euy. Ulah bingung-bingung gitu ya, anu penting mah urang teh ulah papisah. Eta teh mangrupakeun hiji kakuatan. Piraku teu bisa ngalumpuhkeun lawan atuh. Urang, aing oge yakin lah kana kalakuan jeung kabisa urang sararea. Kadar ge awewe hiji lah. Manya teu bisa kaelehkeun atuh. Kitu harita pamikiran si brewok dina mangsa harita. Kabeh ngarencanakeun, ngarancang-rancang niatna keur maluruh ka jalma-jalma anu geus nyoba-nyoba ngahalangan kana lengkah jeung maksud tujuan maranehna. Ayeuna urang caturkeun di hiji lembur anu katelahna lembur Cikuya. Sakabeh pangisi eta lembur
Hampir kabeh geus retibra. Hari tika jauhan kadenge sora kokol mepeskeun simpena peuting. Hari tadi hiji imah nu rada anggang pangeusina eta imah. Aya keneh anu can dukul, can bisa sare. Anu sejen mah geus talibra. Malahan mah kerekna ogenan mani nyegrek. Eta nu can dukul teh hiji awewe nyaeta ngaranna Asih. Jigana geus boga pirasat yen dina peuting eta bakal aya kajadian anu teu dipihara. Jung Asih teh nangtung jiga nu cangkeul liukna. Kolotrak muka panto. Jerut turun kaburuan anu kebeneran pisan. Bulan caang bari jeung dipapaes ku bentang anu barana. Sajeroning Asih aya di buruan imah nama Raswi. Harita galecok dina hatena. Pok Asih teh nyarita sorangan. Ieu hawa asa panas-panas pisan. Tara-tara teh biasana jika anu nyaram geuningannya aing teh ulah sare beurang-beurang. Aneh, nah naon anu bakal kajadian ke ieu lembur? Kitu cenah cik Asih. Ras deui inget kana beja ti tua kampung anu nyaritakeun yen pernah manggihan hulu-hulu sato pabalatak di sisi wahangan. Barang ras inget kadinya. Asih teh tuluy kalacat deui harita teh naek ka tepas imah. Langsung asup ka kamar, kasampak teh Iwin keur saretibra pisan. Teu lila Asih teh kaluar deui bari make baju anu geus saringsat pisan. Dangdanan jiga lain wanoja. Buukna digulungkeun, dibeungkeut ku bengker hiding. Beungeut ditutupan ku tergos. Moal nyangka we yen eta teh hiji wanoja. Samemeh eta mangkeluk tapi kalemur ieu, lamun bener teh aya nu nyurigakeun, aing kudu waspada teh. Di garduh ronda kadengena aya ronda ieu, aing mah hayang nyaorek megatan di sisi lembur, hayang ngabuktikeun ku mata sorangan. Kitu harita teh cek Asih. Manehanana boga niat arek ngajugjug ka sisi lembur. Nyaeta kalebah walungan anu dicaritakeun ku tua kampung. Gajleng kolepat les. Asih teh diteureui ku poekna peuting. Ngan sakolepat awak Asih teh geus eueuh di dinya. Beuki lila jeung beuki deukeut. Ku Asih kadenge ngaguruhna cai walungan jeung seahna sora curug anu aya di girangeun eta lembur. Corela celek, suku Asih teh bangun hampang pisan. Harita geus napak dina cada sisi walungan. Terus Asih teh alak ilik ngilikan ka eta patempatan jeung nalingakeun ka sabudeurna. Aing kudu nengan tempat anu merenah ieu. Tu geuning aya batu tuh, jigana enakeun namun ku aing dipake panyumputan. Kitu cenah cek Asih. Curalit celek. Asih teh geus aya dina sela-sela eta batu. Bari jeung kabeneran deui eta batu teh belah tengahna. Awas keur ngalingakeun ka ditu ka dieu. Tadi dia pisan ieu bakal jelas lamun seug aya jirim atawa jelema anu rumingkang. Kitu cenah cek Asih. Bari geek diuk dina beung belah batu. Angin peuting harita teh karasa tiris nebak kana awak Asih. Tapi pikeun Asih mah teu jadi panghalang. Geus biasa hirup manggih tiris. Harita bulan masih caang, jeung jelas pisan. Saupamana aya jalma anu ngaliwat bisa katalingakeun ku Asih. Sababaraha menit ti harita, gorobas. Aya nu ngagorobas datang di tengah-tengah leuweung. Pas disidik-sidik, aya abrulan bagong leuweung sakitu reakna. Ae, kunaon eta sato teh? Jiga anu ngagebah geuningan. Kitu cegereun teh sate Asih. Keur kitu, angin ngadadak ngagelebung. Sora anjing anu babaung mani ngalobung kadengena. Lir tangara, loba setan anu ngulayaban dina mangsa simpena peuting. Barang jeung ngalieukeuna Asih ka beulah gira. Jelas pisan katempo ku panon sorangan. Aya anu jujuringkangan kekolepatan. Curingkang juralit. Lir ibarat bayangan iblis anu keur neangan mangsa. Curingkang dina sela-sela tatangkalan. Teu lila, juralit slek jeleg. Tilu jalma ngabedega bari jeung nyarekel pakarang sewang-sewangan. Terus harita teh ku Asih diperhatikeun. Sabab barang ditegas-tegas ku Asih kahandapna mamanusa, tapi kaluhurna jiga mangrupa hulu anjing. Pok Asih teh ngagerentes dina hatena.